gampang namahan atuh bayar-bayar di maka ngomong kieu parang saing eta guru sia urunan bacana urunan hanak aja tidak dibaju gelap dalam model kitu mah udah nama serakon gadenya tamangga rek diberem hideung rek dihideung kumaha ustad bae mere duit ulah mere duit mere rokok Samsu 4 tahunan bengges cukup sakitu ge Ustad Rafiudi beres rek diberem rek dihideung asal dirinso be anak kula sampai pan boga ilmu ya Allah urang mulia tah leres kitu leres eta matak anu banyak berpaling berjuang saudara-saudara sekalian di zaman alam kemerdekaan ialah pondok pesantren para kiai ustad para alim ulama iya anu paling bermanfaat lumayan keluaran pesantren mah ku adzan mah pasti bisaeun bener gitu jatilok nganggur di adzan mah kapake kadang-kadang pan budak tuari adzan mah teu begug ieu mah kawin geus gede adzan mah teu bisa barang bogaan taufik teh sirhate hayang ngalaksanakeun ibadah ka Allah eta ngaranna taufik ai taufik mah ibu mahal teu bisa dipeser ku artos mantak ulah aneh lamun aya masyarakat kiai ngajalankeun hukum dibina masyarakat diajak bener susah diajak ngaji ngedul diajak berjamaah sumawana anakna dididik urang titah ka pesantren wae mah titah ka mana titah ka madrasah ngedul. Iya hadirin ulah aneh lamun manusia sanajan digusur digebuk lamun can diberi taufik hidayah ku Allah susah pala hadirin sadaya mantang taufik hidayah mah mahal teu bisa dibeli ku artos hadirin sirha teh ngalaksanakeun ibadah cek ibu kabita amat kana tadi ku kiai anu geus diterangkeun ganjaran ngaji teh kitu ganjaran ieu teh kitu ya Allah kabita amat kari-kari ku ibu teu dilaksanakeun tah eta manusia geus meunang taufik mah ngan encan meunang hidayah kartos geus balik geus karti mah nah kalau loba ngaji mah cek ibu hayang amat kos mang anu ngajina rada daekan kos teh anu ngajina rada getol ka majelis taklimna rada beuki maca salawatna ge beuki ngaderes Qur'anna beuki iraha Gusti abdi kitu kari-kari ku ibu dilaksanakeun eta manusia nu kitu ngaranna geus meunang taufik hidayah mantak urang sok ngadoa Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wat taufiqa wal afafa wal ghina ya Allah Gusti lobakeun tabu doa anu eta tiasa teu? Tiasa teu? Tanyakeun tah ka pimpinan Ustad Pondok Pesantren Nurul Falah doa anu tadi. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wat taufiqa wal afafa wal ghina. Tiasa. Malota mah malota tebecus eta doangna. Jadi kembali hadirin sadaya ngaran taufik teh susah dimenangkeunana. Di mana ayat taufik hidayah? Di mana ayana? Menurut syariat agama mah ayana taufik hidayah teh di majelis taklim. Sebab di akhir zaman manusia jihad paling besar lain urang perang ka Irak tan termasuk besar. Jihad sabilillah anu paling besar teu aya deui manusia anu daek ngaji. Teu aya deui ka sakitu. Sedangkan susah Pak ayeuna. Lamun manusia hayang boga akhlak, manusia hayang mulia, modalna ilmu. Sehingga lamun manusia boga ilmu, insyaallah sagala-galana ge beres. Aja boroning ibadah ka Allah karena tani behelanan tani. Lamun hayang subur ngangge ilmu teu. Lamun urang nyawa sakean sawah, pupukna kudu sakean, melak lauk hayang bagus, kudu kitu, kudu kieu. Sagedena tani aya ilmuna komo teuing ibadah hadirin. Mantak dawuhan Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wallahu alam bimuradihi ya ayyuhalladzi eling-eling manusia anu iman. Udkhulu fis silmi kaffah asup anjeun kana agama Islam kaffah kabeh ulah sapotong-sapotong. Lantaran barang sapotong mah tilok ngeunah. Ulah nyengiri Bu. Sok laju curiga bae.
Ima upami ngamam cau, nuang cau sapotong kirang raos tante tah. Kirang raos. Lamun hajatan Islam, lamun tani kudu tani Islam, ngabina anak kudu ngabina Islam anakna, lamun sakolana kudu sakola Islam. Anu paling aneh zaman ayeuna aing ngaku Islam, tapi kadang-kadang dina hajatan cek kiai tadi bener kaji. Emang bener zaman ayeuna kadang-kadang kuring sok teu kaharti. Nyieun surat ondangna geus lain, make assalamualaikum, make bismillahirrahmanirrahim. Didinyana dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Hiburana didinya dangdut. Atana ping orkes, atana ping film. Akur tah henteu tah jeung perilaku Islam model kitu. Akur kadang-kadang nu nambahan dorakana surat ondang, Bu. Ai hiburan ku dangdut, hiburan ku film, lebah surat ondang na aya lafaz Allah. Teridon ta Allah ibu arek hiburan mah hiburan bae, lebok ku ibu tah dorakana. Da kuring mah teu bisa lemas ibu, rek lemesanan teu lain urang Cianjur, lain urang Bandung. Komo jeung urang rangkas lemur naon ieu? Ieu lemur naon ieu? Kulan? Neglasari, komo ngomong jeung urang Neglasari, imam lelemesanan teu nyikut jeung naon cenah tuangna putra lele. Waduh. Ari lalabna jengkol anom. Geus bahasa rangkas bae jeung paneglang ibu. Ari rek hiburan kop hiburan bae ngan dina surat ondang terserah ibu dorakana tanggung ku ibu. Ngan dina surat ondang ulah sok mawa lafaz Allah ulah sok mawa lafaz pangeran. Teridoan Allah, lamun rek hiburan kuduna kieu tak kuring dipagahan surat ondangna. Tong make bismillah. Tong make assalamualaikum dengan hormat. Bila mana setan idajillah laknatullah. Ngijinkeun kana kahayang aing hadir bae dia ka imah aing Sabtu malam Minggu. Sebab di imah aing jurig ti unggal gorong-gorong, ti unggal royuk awi keur karumpul di imah aing. Pasti nu datang lagi genderuwo kuntilanak mak lampir gerandong araya di dinya kabeh. Aing nek ngilakakeun anak, ulah nyelametkeun anak, tertanda tangan kemod beres. Gitu. Kira-kira lamun kitu surat ondang aya tah nu nyetak eta. Doangna kabur, doangna tukang cetak nang. Hah, cenah meureun. Kawalat aing dicekek ka peuting ieu. Jadi mamawa pangeran lamun urang nanggap hajatan hati disale ku maksiat sanu gede dorakana nu hajatna. Sebab dalang wasilah ayana permaksiatan nu hajat jadi nu gede dorakana teh nu hajat. Lamun penonton aya 2000 persentase dosa kali sakilo 2000 kilo jeung nu hajat kabeh. Encan anu mojokna benar, encan anu jogetna. Padahal cek ulama umat Islam lamun berpikir sing coba make otak atuh mikir napa? Lamun mikir ngondang kiai jeung dangdut murahan kiai. Tempok lamun ibu ngondang dangdut. Babawaan ge teh cukup 2 truk. Encan artisna, encan parawarina, encan ieu itu geus 20, pan eta kejona teh cukup 2 bakul eta. Ngondang kiai, paling kiai mawa santri 2an beuring saeutik daharna. Tidak loba kiai mah. Aja pan endek balik atuh karena Allah bae. Enak aing majakan ngeunah ge. Paling enak mata kita ustaz jeung kiai karuru, teh karuru ngobrol karena Allah bae. Jengkel ya. Tak kiai mah karena Allah bae. Kiai dangdut 4 juta, Bu, kokter dibayar. Ai ka kiai 2 juta mahal amat. Jelema geblek jeung ulama nyanting najis. Pajar tanya tah ka Ustaz Ropiudin, eta mondok aya kitu beakna sabaraha beas tah karung. Sabaraha karung tah beas. Maklum Bu candahar. Geus tibalik ngomongin papiuhnya geus beuting nya can dibere dahar. Resiko ondangan 2 kieu Haji Jenal ya. Di ditu teh dibere nyatu cenah gedang nguber ka dieu. Eta datang ka di lain kana dibere mik deui bae. Mangkane tukang caramah pan. Waduh, dokter mengatakan kabeh boga penyakit emah. Dokter mengatakan obat mah tidak ada yang manjur kecuali kejo ngebul. Handetkeun heula para wari hayo. Cek para wari kiai cenah laukna ge geus beak. Mencit deui ge ditungguan. Ah cenah bisi barabe di bawah tanah ge cenah naon? Kagok kula puasa sakalian penting ieu. Nu panggede dorakana teh nu hajat. Lamun penonton aya 1000 kilo, 2000, 1000 kilo dilimpahkeun ka nu hajat.
Kumaha padagang kacang, padagang martabak, padagang bakso ilu cenah dagang menang doraka. Sarua menang doraka lantaran mantuan teu tunduh kanu nongton. Pajara meureun. Kumaha lamun urang tangkrang-tangkring para wali dok menang doraka sarua. Man a'ana ala maksiatin walau bisatri kalimatin kulluhum finnar. Sajalma anu nulungan kana pamaksiatan aja boroning nyumbang tanaga kalimat beulanan cek urang. Tuh cokotkeun anu jaga di kiamat bakal dihijikeun jeung jalma anu ngalaksanakeun pamaksiatan. Naudzu. Pan urang nonton henteu naon henteu pan meunang geutahna. Pan ieu badicang nu nuar kadu ki arkadi ngambadi kaki acang. Cek ki acang ke heula cenah aing. Jadi kembali hadirin sadaya, lamun tani ya kudu tani Islam. Sing bener tanina ulah sok geser gelangan batur. Lamun dagang sing bener dagang Islamna. Make ilmu sagala hadirin, lamun hayang bener dagangna, make ilmu dagang. Lamun hayang endah tanina, make ilmu Islam. Kadang-kadang urang mah dina dagang beges acak-acakan, leres gitu. Dasar mata nyawa kana ilmuna, kata mah tilok tananya. Iya jelema kuari kitu. Hadirin. Coba eta dina perdagangan pan kuari masyaallah riba geus ngalayah. Mantak pantes cek Kanjeng Rasul, arbaun haqqun 'alallahi alla yudkhilahumul jannata wala yudhiqahum na'imaha. 4 golongan jaga di poe kiamat aja boroning diasupkeun ka surga ngambu surgana ge moal. Sedangkan seungitna surga ibu 500 tahun geus kaambu. Masyaallah, hayang ka surga. Mahal teu murah. Mahal. Teu murah. Lamun hayang ka surga, gedean ongkos kiaina. Insyaallah murah. Cahuh deh. Sedangkan surga mah 4.500 tahun geus kaambu seungit surga. Ya Allah ya Rabb, indahnya bukan main. Sedangkan surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara an qalbil bashar. Surganya Allah teu bisa dibayangkeun ku mata, teu bisa dibayangkeun ku ceuli, teu bisa digerenteskeun ku hate. Cek urang surga teh kitu teu bisa. Urang maka karak asup bae ka imah gedong. Cai tinggal mencet, cai panas tinggal mencet, cai tiis tinggal mencet, lamun nyuci tinggal mencet, susu tinggal mencet, ya itu tinggal mencet. Laju asal geus ngomong susu, bae imah susu, emang susu teh kabagi-bagi panta Haji Busro. Aya susu cap bendera, aya susu cap Indomil, aya susu cap nanti hiji deui. Apal kabeh. Ngan lamun susu Indomil, susu bendera, ta eusina bikeun ka kolot, cangkangna bikeun ka budak. Eta budak leutik anteng ngomean cangkang suku, kolomprong di batuan kiki kieu. Mata ada jun di rorodaan. Anteng budak leutik. Lamun susu eta mah susuna tadi hiji-hiji. Eta mun susu sap kutang mah eusina bikeun ka budak, cangkangna bikeun ka kolot. Eta kolot anteng kolomprong ngomean anu eta sampai subuh kuat kaberangan. Urang maka karak asup kayak manu tadi ibu, kayak manu gua agak doang di surga bae, doang nu enggeus beta ka surga. Surga mah masyaallah bidadarina ge gareles pak. Bidadari surga mah ya Allah, wa hurun 'ain, matana kang melok matane, kos kumaha boe eta. Anggeus beh. Bisa dibayangkan kakarak ditembongkan cinggirna ke alam dunia bidadari surga serab alam dunia ku geulisna bidadari surga komo teuing palang kakanana meureun eta sakitu kakarak cinggirna. Coba ya Allah nyiduh bidadari cepat ka laut urang sangkas betong Ustaz Rofiuddin rek hajatan rek naon rek salamatan teu kudu meuli bumbu. Cukup nyukan cai ujung, cukup nyukan cai laut sebab sedap jeung seungitna ciduh bidadari. Jajal bidadari dunia sanajan geulis puakna ge geus hangit. Jajal ciduhna jam 3 pamajikan bapak jam 3 peuting. Seungit bating. Ieu mah kakara gereuneuh salah 8 bulan. Dahar jeung peuteuy jeung sepi jeung lalab. Barang geus itu andeu pra bae deket salaki.
Sanggeus dahar. Cenah bapana ieu cenah geus kieu kuring cenah ka Mekah. Hayang terus cenah jarah ka Madinah. Wukufna ka Arafah. Bapana balik ti Mekah ulah manggulan di Gabah. Cek salakina sungut sia bobo bongkong. Dorak mana eta ibu ngambung-ngambungan sungut ka salaki pajarna teh doraka meureun. Mantak lamun ngobrol haleupun salaki lamun istri anu surga mah aya cirian pamajikan calon ka surga mah ibu. Hoyong ka surga. Hoyong ka surga. Panggampang-gampang na eta ibu-ibu ka surga. Ka surga salengkah truk geus kitu. Ka neraka salengkah. Pantes cek Rasul mengatakan umat Rasul paling loba di neraka jahanam ibu-ibu. Barang ditempok ka surga lalaki eueuh jajan. Ka mana horeng panghandapna teu kadeuleuh ku ibu-ibu. Salaki bisa pamajikan asup ka neraka didikan anu jadi salah. Panggampang-gampang na ibu-ibu ka surga truk dah karuh salengkah ta Bu. Ka neraka salengkah. Hoyong jampena? Hoyong jampena Bu. Dengekeun, rek diamalkeun. Insya mun salaki hayang nyandung ku ibu kudu didukung. Pintu surga muka lebar pikeun awewe nu sabar cocok. Bapak-bapak setuju nyandung? Ibu-ibu cian deh loh. Cek ibu-ibu bapak dia cenah ngomong setuju dicabok koing. Awas pa dicekek tak ku ibu-ibu. Gede laga ngopi jeung ngarokot ti aing hayang nyandung segala macem. Eta ibu-ibu lamun ngomong nyandung hendakeun tak ka kiai. Cenah kiai panca urang bu gede ganjaranana dibandingkeun jeung salat umur hirup salat sunah gede keneh awe nu sabab dipangnyandungkeun dibandingkeun jeung puasa saumur hirup gede keneh awewe anu sabab dipangnyandungkeun. Kumaha cek ibu-ibu? Alah kiai ganjaran malobakeun lain eta bae lebakeun. Geus nganyoy. Heuh ganjaran teh loba pan ibu salat sunah ngedul. Ngaji Quran tara. Pergi nyare kanan mika salaki gawena. Nyagoreng akhlak. Ih gila jahnak kadeng-kadeng. Lamun salaki bapak nyagoreng rupa, goreng akhlak. Mun bisa piceun. Bila perlu tuker tambah. Ka tukang borondong ka ditu. Hiji manusia anu tebaan ku Allah diasupkeun ka surga teh Bu, mudminul khamri. Manusia anu sok nginuman arak. Jaga di poe kiamat moal dibere ku Allah nginum arak, sebab arak di surga mah geus halal. Nah iya hadirin sadaya. Entak tolong para remaja-remaja anak orang ibu-ibu hadirin sadaya. Geus merajalela tanu karena itu teh, geus dianggap nu biasa bae nu kitu teh. Sedangkan arak biangna kaributan, biangna pengacoan. Eta arak pertamana Bu. Hiji eta manusia anu sok ngadawamkeun arak aja boroning ku Allah diasupkeun ka surga, ngambe surgana ge moal. Naudzu billah. Hiji eta. Nu kadua, manusia anu moal ku Allah diasupkeun ka surga, wa aklur riba. Manusia anu sok dawam ngalebokan duit renten. Sedangkan ngabadeg jeung ngaleuyah, kadang-kadang di perkampungan nyokot duit renten hadirin. Laras? Kadang-kadang dina jual beli be urang, geus loba anu maknakeun riba. Contoh, lamun kula meuli kontan sabaraha duit? 10 juta. Lamun ngredit 4 juta. Naon teu riba? Jawab. Geus riba, sanu ngalalkeun model kitu. Eta ku urang teu karasa. Kitu teh doang nu halal bae, saudara-saudara. Aya ge ka Haji Ahmad model kreditan kaul dhaif. Dina kitab Mughni Muhtaj ngomongkeun kieu. Aya qala ba'duhum. Ngandika ba'duhum teh setengah ulama dhaif. Menang urang helahna ngeridit, asal kieu ngomongna Ustaz Wafiuddin. Kula ieu nek ngeridit motor kan itu. Tapi sekarang udah maklumat. Lamun kontan 10 juta, kredit 14 juta. Ini saudara-saudara sekalian, eta kurang teh nu kitu teh teu dianggap haram. Pantes urang ibadah ngedul. Pantes urang anak dara reugel. Sing horeng parab kurang teu diperhatikeun teh ka anak. Ayo sia, rek kumaha geus kieu.
Sedangkan manusia taat tina barang dahara anu haram sadajan rajin ibadahna ka Allah, taat tina barang dahar anu haram. Saudara-saudara, Ibnu Ruslan dina kitab Matan Zubad nyarios. Fata'atun liman haramaya qulu mithlul bina ifauqa bahri yuj'alu ta'atina barang dar anu haram tebeda bangunan di tengah lautan. Taat tina barang dahar nu haram ibarat ibu jeung bapak nyieun bangunan di tengah lautan. Jadi moal butak sariawan mutajilah puyuh buntutan ore tatan kuda tandukan nini kanjutan. Moal kudu jadi tanyeun imah. Kitu pantes urang mabuk matak syaratna lamun hayang boga anak anu saleh. Saudara-saudara, parab nu dibikeun ka anak kudu semaksimal mungkin barang anu halal. Susah hadirin jangan barang anu halal. Zaman ayeuna. Kadang-kadang orang mah subhat mah asana geus pabalatak na beuteung urang. Munasabah salat ngedul, bener. Kama tah ibu-ibu lamun nyusuan anak. Kadang-kadang ibu-ibu nyusuan anak, anakna eta susuna teu dibikeun ka eta ka anakna jeung bapana bae. Anakna mah eta nyusun atuh make susu sapi bae. Eta geus gede Aji Busro. Lamun dititah ku bapa ku bapana atau ku ibuna, ceng gada salat. Disusun aja ku eta. Ceng gada ngaji. Oeh deui bae. Wa aklur riba. Manusia anu sok akan barang danu riba. Hadirin, Masya Allah, na'udzubillah. Aja baroning asup ke surga, ngambu surga nage moal. Na'udzu. Antak urang mah kudu loba istighfar, Bu. Kudu loba istighfar. Dua tah. 3. Anu moal dasupkeun ka surga ku Allah ialah wa aklu mal yatimi bighairi haqqin. Manusia anu sok ngadaharan harta banda yatim. Ta ieu di antawisna anu moal ku Allah diasupkeun ka surga. 3. 4. Manusia anu moal diasupkeun ka surga wal aku liwalidayh. Anak anu sok ngalunjak ka ibu bapak. Mantak ibu hadirin sadaya nyeri tan ibu-ibu dilunjak ku anak leres teu, Bu? Pan ibu anu ngandung 8 bulan ya Allah ya Rabbi galibna akolna 6 bulan aksarna 4 tahun ya Allah eta anak dibawa ku ibu. Ka cai dibawa, ka WC dibawa, ka pasar dibawa jeung ku goreng tan nureuneuh eueuh patesna. Mentak bikang panggoreng-gorengna eueuh deui nureuneuh. Didelet ti hareup doang nangkeup drum. Didelet ti buri doang kelapa condong. Jeung eueuh eta napan capek, ta ibu mamawa anak. Leres teu, Bu? Leres. Leres. Kumaha teh gorengna tapi kang nureunna. Ari law awak mah ya. Hulu dina lawang keneh ari beuteung geus di jolongan imah. Ajupan bujal dosol sagede kacapi.